Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad. Allahumma ij'alna min ibadikas sholihin wa awliyaikal muqarrabin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asakiral muwahhidin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wan nasraniyata wal yahudiyata wa israiliyin wa damir a'da'ana a'da'aka a'da'adin bihaqqi rabbil alamin. Allahumma ansur man nasradin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jamaah pangaosan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kalayan inayah mantenan oge panasis mantenan ulang sadaya dina danget ieu masih keneh dipaparin kasehatan, dipaparin kajag-jagan oge kasempetan tiasa deui ngahadiran kana ieu kegiatan anu mudah-mudahan wasilah urang sadaya tiasa ngahadiran kana ieu kegiatan anu diisi ku pangaosan urang sadaya dipaparin tambih-tambih kabarokahan, barokah kasehatan, barokah kajag-jagan oge barokah kulawargi sinaran harta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kali salamna mudah-mudahan salamina dilimpahkeun ka panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina ka para sahabatna oge ka jalmi-jalmi anu istiqomah dina sunnah anjeunna dugi ka yaumul qiyamah. Kalayan mudah-mudahan urang sadaya dirawuh dipangku diangkeun umat anjeunna jaga di yaumul qiyamah kenging sapaat dimantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Palawargi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dina kasempatan anu mulia ieu neme urang sasarengan maoskeun surat Yasin oge sateacana diaoskeun doa-doa aosan-aosan Fatihah anu mudah-mudahan doa-doa urang sadaya dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Utamina urang sasarengan ngadua pamaksadan urang sadaya, cita-cita urang sadaya anu kinten-kinten mangpaatkeun di akhirat mudah-mudahan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh panginten simkuring namihan sateu acan naon anu bade dugikeun karesan tadi aya tatangi oge wargi ngantunkeun pangersa Kang Nunu ti Pali Kulon RT 5. Mudah-mudahan anjeunna maotna ditampi iman Islamna, ditetepkeun iman Islamna, dihapunten sanes kanten dosa perdosana, kalayan kulawargi anu dikantuna mudah-mudahan dipasihan kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala. Oge kaikhlasan naon rupi anu dipiharep ku anjeunna wabil khusus dina wengi kahiji ayeuna pangarsa Kang Nunu aya di alam barzahna salamina nyalikan dina ridho Allah Subhanahu wa taala.
wa ala hadiniya nas'alukal ijabah bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil Dersan Al-Qur'an masih dina surat Al-Baqarah ayat ka 150 genep. Anu tadi dina muqaddimah diuningakeun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, ayat anu ka 155 anu dina waktos kapengker parantos diuningakeun Allah Subhanahu wa taala nguji ka aranjeun kana kadar keimanan, martabat keimanan, darajat keimanan sinareng kaislaman margi ayeuna pengakuan keimanan jeung kaislaman masih keneh teu acan katingali kualitasna iman, kualitasna Islam lamun teu mah teu acan katingali lulus diujina ku Allah Subhanahu wa taala. Margi saur kamari Allah Subhanahu wa taala pasti nguji ka aranjeun supados katingali kualitasna iman, darajatna keimanan jeung kaislaman, ima diujina ku kasieun, atanapi ku kalaparan, atanapi ku kakurangan harta, atanapi ku kakurangan jiwa, atanapi bubuahan. Lamun teu mah lulus tina eta ujian berarti iman jeung Islamna mulia, atanapi kualitas darajat keimanan jeung kaislaman luar biasa. Leres Bu. Benten sareng di daerah nu sanes. Di daerah nu sanes kan jelas Bu. Ar-Rasi wal Murtasi pinar. Ari nu nyocok jeung anu dicocok eta neraka. Iman Islam diuji we ku sabaraha ku 100.000. Leres Ibu? Eta seueur anu naon? Anu teu lulus tina eta keimanan, teu lulus dina eta kapasrahan atanapi kaislaman. Taku kituna panginten palawargi sadaya dina kasempatan anu mulia ieu kamari parantos diuningakeun ureyan ayat naon anu nguningakeun kana ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Ngan dina ujungna ieu ayat diuningakeun ku Allah Subhanahu wa taala dipiwarangkeun ka saha ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mulia wa basyiris sabirin. Muhammad he nabi anu mulia bejakeun ku anjeun, bungahkeun ku anjeun as-sabirina jalma-jalma anu sabar. Ti payun tos diuningakeun palawargi sadaya garis ageungna kasobaran atanapi sobar eta teh kabagi kana 3. Kahiji sobar dina ngalaksanakeun kawajiban. Nu kadua sobar dina nebihan sanes kanten larangan. Nu katilu sobar
dina nalika kakeunaan ku musibat. Ngalaksanakeun kawajiban palawargi sadaya sapertikeun salatna atanapi puasana atanapi naon bae anu diparentahkeun ku Allah anu ngajantenkeun kawajiban urang dilaksanakeun pinuh ku kasabaran. Lamun teu dibarengan jeung kasabaran hakikat pertulungan Allah Subhanahu wa taala urang moal tiasa ngalaksanakeun eta kawajiban. Maka dina ayat nu sanes diuningakeun wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kana kasabaran teh para wargi sadaya aranjeun kudu menta pertulungan ka Allah. Digabungkeun antara salat jeung kasabaran, kawajiban jeung kasabaran. Kual eta palawargi sadaya sobar anu nomer kahiji nyaeta sobar dina ngalaksanakeun kawajiban. Cobi ibu teh mah nuju gegero, nuju seueur PR, nuju ngalaksanakeun PR dongkap poe nu adan. Sobar ngantunkeun eta PR sementawis ngalaksanakeun heula panggilan Allah, ngalaksanakeun heula salat. Bari sok sanaos PR masih kene numpuk, PR masih kene seueur, dongkap kawajiban ibu sobar. Cobi lamun teh mah henteu disarengan kasobaran, henteu disarengan sareng kasobaran, tangtos panginten jongjon we ibu dina ngalaksanakeun PR. Acan itu jaan ecan ieu. Nu itu nu ieu beres, nu ieu aya nu itu teu acan beres. Lamun teh mah henteu naon, henteu dipasihan kasabaran keur ngalaksanakeun eta kawajiban. Tapi lamun dipasihan kasabaran keur ngalaksanakeun eta kawajiban, sanaos numpukna PR di bumi tangtos dikantunkeun heula. Leres kitu nya bunya. Sapertoskeun ayana salat ibu. Ulah sapertoskeun jalmi dongkap kawajiban, dongkap panggilan ti Allah sambil rek ngalaksanakeun salat, sambil ngalaksanakeun parentahan Allah, sambil nedunan kana panggilan ti Allah bari nyanak geroheun, bari nyanak seusehaneun atuh waktos atanapi awal waktos TCM. Kadang-kadang mepet tos lebet kana waktos tahrim atanapi makruh bil karohah palih dieuna henteu dugi kana waktos padilahna nama. Takwal eta palawargi sadaya lamun teh mah urang teu disarengan sareng kasabaran moal dugi kana naon, kana ngalaksanakeun eta kawajiban moal lamun teu dibarengan sareng kasabaran. Makana ngalaksanakeun kasabaran, ngalaksanakeun kawajiban peryogi disarengan sareng kasabaran. Anu kadua sobar dina nebihan larangan. Nu kamari tos diuningakeun nu namina larangan-larangan ti Allah anu dihiasi ku setan, dibumbuan ku setan, dipulas ku setan, dipulas ku naon ku kahoyong. Godaan-godaan jeung rintangan palawargi sadaya anu jelas eta jelas eta larangan ti Allah kulantaran dibujuk rayu ku setan, dibibita ku setan, dihiasi ku naon ku syahwat. Lamun teu dibarengan jeung kasabaran pasti bakal terjerumus. Lamun teu disarengan sareng kasabaran keur nyingkahanana pasti tigebrus. Pasti tigebrus. Makana nomor kadua palawargi sadaya urang diperyogikeun sobar dina nebihan larangan, sobar dina nebihan cegahan ti Allah Subhanahu wa taala. Ti payun tos diuningakeun masalah parentah atanapi masalah larangan anu dilarang ku agama saleresna eta teh busa alit. Dina setiap qodiyah teh seueur keneh anu dihempekeun.
seueur keneh anu dimanggakeun daripada anu dilarang. Sapertoskeun dina hiji qadiyah ibu kagungan hayam teu atanapi ngagaleuh hayam anu penciteun nya, ngagaleuh hayam teras dipencit. Tina eta sakujur badan hayam, sakujur awak badan awak hayam nu dilarangna mah ibu hiji eusi pejit. Naon bu eusi pejit teh? Kokotor harus nyabonya. Nu kadua getih anu ngocor. Getih anu ngocor. Nu dilarangna mah bu eta teh. Salian ti eta mah mangga termasuk buluna oge lamun teu sieun madarat atanapi teu naon bu? Henteu sieun kabesekan mangga teu dilarang. Tanu dilarang nama eusi pejit jeung naon? Jeung getih anu ngocor. Salian ti eta mah dimanggakeun, dimanggakeun. Dina muning, dina sato-sato anu sanes nu dilarang nama kur eusi pejit jeung getih anu ngocor. Nya kitu deui dina qadiyah-qadiyah anu sanes, dina perkara-perkara anu sanes nu dilarang nama saeutik bu. Tapi bet kunaon jalma anu teu dibere kasobaran hirupna ngarasula nepi ka mitnah kana agama, wah cicing dina agama mah loba pisan nu dilarang, loba pisan nu dicaram. Padahal lamun ditalaah ditaliti dirasakeun nu dilarang mah kur saalit. Nu dilarang mah kur saalit. Tapi sok sanaos saalit palawargi sadaya keur nyingkahanana, keur ngajauhanana, keur nebihanana meryogikeun kasobaran. Maka sobar nomor kedua nyaeta sobar nyingkahan larangan Allah Subhanahu wa taala. Anu katilu palawargi sadaya peryogina sobar teh dina nalika dipasihan musibat. Dina nalika dipasihan musibat ku Allah Subhanahu wa taala eta diperyogikeun kasobaran. Peryogi kasobaran. Sobar dina nalika dipasihan ku musibat. Sabab teu saeutik jalma anu teu lulus dina nalika dipasihan musibat ku Allah Subhanahu wa taala. Loba nu ngarasula. Loba nu teu ridho. Sedengkeun diancam bu lamun teh mah jalma dipasihan paila, jalma dipasihan musibah ku Allah terus teu ridho kana qada jeung qadar ti kami, maka saur Allah fal yatlu robban siwai. Maka sok teh angan ku anjeun pangeran salian ti kami jeung anjeun kudu kaluar ti bumi nu kami. Anjeun kudu kaluar tina hanapeun atawa ti kolong langit nu kami. Cik kinten-kinten bu lamun teh mah urang ditundung ku Allah, diusir ku Allah, jik keluar ti bumi nu kami, jik keluar tina tempat anu dikurungan ku langit nu kami, kinten-kinten bade ka mana bu? Moal aya keur tempat ngancing, moal aya keur tempat cicing. Makana naon bae perkara anu tiba ka diri nalika dipasihan paila atanapi dipasihan pait, dipasihan musibah, maka eta ge sami tampi we da. Dan nu amis teh sanes ti Allah wungkul, dan nu ti Allah teh sanes nu amis wungkul, nu payetna oge ti Allah sami. Sami ti Allah nu payetna oge, musibahna oge. Takulantaran kitu nalika Allah maparinan musibah, nalika urang dipaparinan musibah, dikeunaan musibah ku Allah Subhanahu wa taala, maka urang kudu dipasihan sareng kasobaran. Nembongkeun diri ridho kana qada qadar ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun teh mah teu sobar dina nalika dipasihan musibah sarua jeung teu ridho kana qada qadar ti Allah. Lamun teh mah geus disebutkeun jalma teu ridho, teu narima kana qada qadar ti Allah,
maka ancaman ti Allah anu tadi, pangusir ti Allah anu tadi. Nah karena pala wargi sadaya urang nalika dipasihan musibat ku Allah kantun tampi bae ku kasobaran. Insya Allah mudah-mudahan nyebunya dari jalmi mah moal lepas tina kanikmatan jeung tina kasusahnya, moal lepas tah nalika meunang kasusah, nalika kenging musibah maka urang kudu ditampi ku kasobaran nya, kasobaran. Minimal urang macakeun naon Bu? Macakeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nu disebatkeun istirja ya. Kembalikeun ka saha? Ka Allah Subhanahu wa taala. Naon hartosna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun anu sok diaoskeun ku para ibu sadaya Bu, ku jalmi-jalmi anu salobar. Inna lillahi, inna sa'nyana abdi sadaya eta lillahi kagungan Allah, eta lillahi milik Allah. Wa inna jeung sa'nyana abdi sadaya ilaihi bakal kembali ka Allah, ilaihi ka Allah wungkul, rajiuna baralik. Jadi para wargi sadaya naon perkara anu tiba ka diri amisna atanapi naon pahitna disebatkeun musibah, maka eta kembalikeun ka saha? Ka Allah Subhanahu wa taala ku aosan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dina tafsir Jalalain diuningakeun kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun anu sok dikaluarkeun ku jalmi-jalmi anu sabar dina nalika dikeunaan musibah ku Allah Subhanahu wa taala, maka keur eta jalmi ku ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bakal kenging pahala ti Allah engke di akhirat. Ibu osok maoskeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dina nalika kenging musibah. Alhamdulillah kadenya punya urang silih geuing urang diajar nalika urang kenging naon musibah teh bade musibah alit atanapi musibah ageng tetep urang maoskeun ka Allah, istirja ka Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan para wargi sadaya jalmi-jalmi anu saroleh mah teu cekap ku maoskeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sok diteraskeun ku doa. Sabada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun teh Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ya Allah ajirni, mugi Gusti ngaganjar ka abdi fi musibati dina nalika kenging musibah. Sanaos para ibu sadaya ku ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun ge Allah pasti bakal ngaganjar. Allah pasti bakal masihan pahala ku ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun ge. Kantenan lamun teh mah diteraskeun ku ngaosan Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah pasihan pahala abdi, pasihan ganjaran abdi dina ieu musibah. Bahkan diteraskeun deui tina eta kalimat, tina eta doa anu kaluar tina lisan Kangjeng Rasul dipapatahkeun ka sahabat, wah lupli khairan minha, mugi Gusti ngagentosan ka abdi ku perkara anu dipasihkeun ka abdi tina ieu musibah, minha tibatan eta musibah. Gusti
Pastikeun ka abdi gentosan eta musibah teh ku perkara anu langkung sae eta terasna Bu. Allahumma ajirni fi musibati wakhlub li khairan minha. Mugi Gusti ngaganjar ka abdi tina ieu musibah sareng mugi Gusti ngagentosan ka abdi tina perkara anu langkung sae tibatan ieu musibah. Eta diteraskeun para sahabat osok ngalaksanakeun kitu tina sababia dipapatahan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makana palawargi sadaya kanggo urang tos ngaraos untung lamun urang nalika kenging musibah bade musibah alit atanapi musibah ageng maoskeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kantenan upami diteraskeun ku doa anu dipaparinkeun ku Rasul ka para sahabat, Allahumma ajirni bi musibati wahlub li khairan minha. Mangga palawargi sadayanya ieu urang sami-sami diajar, urang sami-sami biasakeun nalika kenging musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Mangga ta ieu dina surat Al-Baqarah ayat ka 150 genep neraskeun tina ayat anu 155. Ayatna alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyaeta ieu ayat anu ku Kangjeng Rasul di pasihan bubunga atas dasar piwarangan Allah Subhanahu wa taala wa bassiris sabirin. He Muhammad Nabi anu mulia bere tuh pangbubungah jalma-jalma anu salobar. Mana anu sabar teh? Alladzina idza asobathum musibah. Nyaeta jalma-jalma anu dina nalika meunang musibah rek gede musibahna atanapi leutik musibahna sok macakeun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sok macakeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nu sok disebatkeun istirja. Jamaah pangaosan hadirin wal hadirat rahimakumullah, cekap saayat insyaallah mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat oge mudah-mudahan urang sadaya dipaparin tambih-tambih kasobaran ku Allah Subhanahu wa taala, sabar dina ngalaksanakeun kawajiban, sabar dina nebihan larangan, oge sabar dina nalika dipaparinan musibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kakirangan kalangkungan hapunten anu kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.